Sanajan sasalat COVID-19 acan sirna, tapi para pemuda di Lemur geus teu sabar hayang ngayakeun pertandingan main bal. Sakitu pemerintahan desa teu satuju, tapi para pemuda maksa. Geus main balna marake maskernya, sidik kuing ge usulna kitu. Ngan teu digugunya. Kang Dudu anu hariwangeun mah, ceuk Kang Dudu minggu kamari aya nu mamake masker maot. Hah? Manya gong piraning mamake masker tapi ka maot. Nya ceuk Kang Dudu teh di Jakarta aya nu keur olahraga sasapedahan ngurilingan kota. Maot cenah da eungap mamake masker. Sugan teh maot pedah mamake masker gong. Sidik pugunya jaba capek sasapedahan jaba eungap mamake masker. Eueuh hawa cenah. Nah, make dilaan maskerna Dodo. Sieun maot kapan maneh teu keur tumpak sapeda Dodo? Lamun ngobrol bae pasti capek, pasti eungap. Sieun paeh geus atuh maneh mah tong milu ngobrol. Dah hayang ngobrol. Tos atuh tong pasea, janten kumaha atuh cenah urusan main bal teh. Nya Kang Dudu mah nolak main bal nganggo masker teh cep, tapi minggu hareupna turnamen main bal diayakeun dengan aturan ketat. Barudak teu arapal nu kumaha aturan ketat teh. Jigana mah di mana main bal engke teu meunang susuruduk, komo najong bincurang, pasti terkena kartu merah. Nah, da geus kitu aturanana. Anu kasar mah bakal dibere kartu, teu kudu pedah usum corona. Pas sore jalma ngabring rek muru lapang main bal. Ngan di tengah jalan dipegat ku petugas hansip. Berhenti. Berkenaan dengan adanya COVID-19 maka jangan boleh ada nyang ngalajo bola. Kalau itu yang main bolanya boleh. Kenapa ya? Itu aturan ketatnya. Jangan boleh ada yang nonton. Main balnya jangan ditonton. Nanti bakalan ada kolesterol baru. Menang kitu main bal eueuh nu lalajo. Itulah sudah aturan yang berlaku. Jalma nu rek lalajo ku kulutus teu suka dicarek lalajo main bal, tapi da kitu cenah aturanana. Barudak barelik deui tungtungna ulin di tepas imah Juragan Haji. Lalajo cep duki anu keur main game. Nah, teu tulus lalajo bola teh Kagak boleh sama hansip Kang. atuh lalajona sistem daring igong. Darling, Nya engke lah urang usul ka desa lalajo bola sistem daring. tah meureun ku Kang Cep mah gugu pihak desa teh. Kang Cep teh urang kota, adina bapana Cep Duki atawa mangna Cep Duki. Kusabab dina usum corona kantor tutup heula. Nya Kang Cep balik heula ka lembur. Cenah digawena dina urusan teknik komputer sarerea boga harapan anu sarua da cenah pasti pihak desa bakal ningali bapana Cep Duki anu di lembur mah kacida dipihormatna. Ulah hilap, like, subscribe. Hatur nuhun.